Mak, nggak siap gawe? Siap dong. Persyaratan kamari? Ayo dong. Aya. Keluarkan. Ayo kan mang. Nah, iya. KTP mana KTP? Atuh ayo KTP mangen orang mau anak persyaratan iya lawang UNSL-nya. Sugan orang gitu lah mau iya persyaratan yang bangunan. Lah orang boleh engsel. KTP orang mah kita mau ge. Atuh KTP mah di ditu deui di tablet. Atuh enak non ieu mau slot. Atuh penting persyaratan salat mah. Bawa sampai slot caranya. Tel paling 2 kali. Terus lapor permasalahan nu penting baturan niat gawe. Diajak baik kurang lah. Ah, nu penting mah gaweana nu bener be nya. Kurang di aping ya. Di aping. Oke, Main siap, dah. Bos. Tuh, panai ngeunaheun boga anak buah sia mah. Bisa ngopi, bisa nyantai. Coba jeung si komik. Nu aya ngabalangsakeun gae. Bisa gitu si komik, Bos. Aya beh, si komik. Orang mana? Orang iya Pasir Angkeng. Ah, orang Pasir Angkeng. Daerah mana ta, Bos? Islah sia mau nyaho. Oh, seberung urang. Mau nyaho mah. Geus mending ngopi sia tah. Oh, siap, Bos. Kumaha urang ya? Urang bagi dua. Nah, aing kana sabah anu aing nu geus. Oh. Guys ya, nyaran. Jadi aing mah ya kana sabah aing ya. Oh. Mentan. Dia tinggal mentan. Atau nyaran gitu. Aing aya nasabah mah. Aya. Bos aing teh ha. Kamari ibarat manehna ibarat kitu lah aing pupu dipecat bae tadi bare pasangon. Oh, eta mah terserah dia nya. Aing mah ya untuk ngider kanu ieu nasabah aing lah ya. Lempangnya. Lempang. Bobe motor mah. Oh. Dan soalnya pan kamari bangkrut, pasti manehna butuh cuan gitu. Oh. Kayak orang ketemuan di Didi ya. Dia di titik kumpul. Ulah henteu. Siap. Ceng mah lempang be. Oh. Oh nya. Ah. Ya, nanya ya. Kebetulan dia. Oke, ayo. Ai, nek naon deui sia ka dieu? Atuh ngomong tedal kita ha. Penampilan orang motor, ha. Menang nginjem sia mah motor ge. Guys, lain dong. Boga pas orang nu anyar ha. Eta mah motor mah. Emang sia gawenan kitu ku ari? Atuh enakeun ku ari mah gawe ge, urang mah teu kotoran dong. Atuh komaing da leuta ku ari mah maju pagawean aing barang usia nepi ka karyawan aing bibirna maju. Jadi kitunya. Pan kamari mah cina bangkrut, ngomong ka orang sampaikan orang kelaparan 7 mulut. Bangus di aing mah ngahaja. Aing mah ukur hayang mecat sia doang. Buset. Sampai sakitu nanya. Soalnya emang geus sanggup pokona mengajak-ngajak dia lah. Aing Urang ge sanajan diajak ge tayang ku ari mah. oh aku ari bae boga pagawean sia sayang. Jelas enak tinggal nage. Karek bae sapoe ge. Leuh. Dahar bae ku ari moal isuk ge baceng uduk. Alah sia kakarak nasi uduk geus gede laga. Aing mah nasi wadang. Atuh da urang keur di dieu mah di paraban ke jober bae. Atuh eta mah ngahaja ka Geus sia. umatnya duhun badag. Laju Kumaha ye nek cahaya aing mah. Duit ngabadag. ulah kitu ke bagian ninggang mah. Ninggang naon, Boa? Atuh ninggang balangsak. Moal aing mah selama usia mah moal balangsak. Waduh, sampai sakitu nanya. Terkecuali aya sia pasti aing balangsak. Kan, wah ini beban. Tahun nginjem duit kang mali nyaman, Ya, kang dulu mah. ku dia karyawan aing tah. Ku sebuh-sebuhna dahar jeung diberan duit ku aing. Awakna gede letak. Geus meni doang Papua begini. Geus dasarna ge lah nek maburna moal ku aing mali nyaman duit. Ayolah, hai. Oh, ngambul sayang mah. Oh, boleh lah. Macam-macam bae kalau ada cai. Oh, moal aing mah. Tanya semuanya. Oh, bisa kerja mabut ya dah. Tolong lah. Bisa Cemeng mas apa ya? Bodoh amat. Awas, awas. Macam-macam bae. Bos. Nah, deui sia. Litik bunga anak kasarangan mah litik. Udah aman tek bunga anak tangkalna aing mah teu paduli. Lain urang cemeng pemari sih he. Geus ka ditu ka ibu-ibu ulah ka aing. Litik bunga na litik.
Geus nyokot aing mah kabaturan sia meureun tah aya. Coy, atuh nyokot teh ka urang. Endong. 5% lah bulungana. Bae ge bangkrut aing nyokot bang bae. 2% kumaha bungana? Tah hayang. Kesrek. Eta sia. Oh, geus mabur. Geus mabur, teu mabur. Wih, rajin amat, Bang. Hai, jalan eta. Lauk na karung eta kurang parah. Anu kuru. Laukna. Nah, lauk nu puru ya mah, bang anu puru. Aduh, biasa lu capek. Tadi lo kajaping mau le. Tuh, kemana? Kamari gerobak aneh. Karungnya lauk tuh, dahar eta. Sama beres kerupuk baik ya. Atau kamu beli parabna. Can iya can siap urang tuh. Ya raya ja, geus ka mana ya udah yang nudaikeun dieu. Baelah, yang hareup. Bari ngobrol tuh kamu. Mana? Gua mah duit ya. Moal. Jemping lah. Moal. Kurang boro-boro ngajemping duit kuari. Kurang lamun teu beli mau dahar ya, Mang. Rumah bapak Pak, eta mah mau dahar. Geura lah, bisa lah. Geura lah, Mas. Ini bantu ieu mah. Kurang setengah berakhir banget moal. Aduh, orang. Tuh kan, nyokot cai kan? Nyokot cai jadi Hari tangkuran teh ke gua Aduh, Bang. Beneran ya moal, beneran. Aing mau nginjom. Cek aing moal Bener moal ya. Moal. Ada mah tuh. Kemarin kan aing barang teh tuh, di mah tuh, gara-gara dia tuh, nyamperan bae. Moal. Galak. Betul. Iya. Di siaran, Aman apa gitu? Wajib hang. tadi orang kayak mau eueuh. Ayo. Entah ya nak ngasupan mal yang 2 periode ya. Kosong. Kosong bae, atuh urang bangkrut ke. Orang yang 2 kali ya nolongan orang kan itu ka pusat orang pakai duit orang sorangan. Aing mah kosong duit. Atuh kira kosong di bangkrut ke ieu mah urang ya. Sik gua Pokoknya orang mah tayang nyaho ieu kudu dibayar ku ari. Double. kumaha Kumaha pokoknya mah kudu aya urang mah beneran ya. iya Par malah sorangan anu kerang kieu ka urang. ayo Depan kudu aya meureun. Allah Kudu aya. Allah Kudu aya. iya Gerakan Ampun. Oh, ke kurang dibayarkeun deui. Ke kurang dibayarkeun deui. bohong ya Beneran. bohong ya Nggak segera ada itu. aja Aing. Mana sih eta tadi dagoan. Kesek ieu ieu yang dasar menitik gawe terus tebu benang nasabah acan. Kesek. Bos aing nu ngobel miis. Saya aing mending kira-kira lompat. Mal enak. Mang. Hoi. Nggak sore, hoi. Hoi, nggak sore. ya Kunaon dia? Aduh. Gila. Dia kunaon asma dia kumat. Oke. Nasabah aing Kunaon? ngamuk. Ditagih ku aing. Terus Atuh teu mayar dibayar dia malah ngamuk. poin dia mau gagal di mana pertama gawe. Teu menang dia gede. Wah, hiji-hijacan. Aduh kumaha ieu? Teu nyaho ieu. Saya balik bro, masih bos. Ya kan mulai besar menurut gawe. Moal aya aing tenang. Ayo, Bro. Aduh.
Yuk balik. Mulai lah. Pusat. Nah, keren dia mah.